Wios Rama Guru sasauran salira bade kasar bade lemes mua burung katampi kalayan kebingahan dasar tina kanyaah kadeudeuk salira kakaula mua bade kakuet hate kagebragman sasauran salira engke jaga Rama Guru saketika bingahan kasar patih kaharep maneh itu anak ulah kaharep kasih rupina cekapi dia baik Raka Prabu patih dalam nampi kana pangbagia salira kalayan nyanggakeun semua pangebaktos konyuk panjenengan Raka Prabu nuhun kalayan Audi piwarangku salira kirlingi Rama Guru disakawit kaula dipancen dama gesan lumampaka padepokan Sumur Halim cunduk waktu prapta mangsa ngiti kana wanci dipandang mustari kaula dina mangsa perjalanan teu aya reget daya halangan istuning lancar kalayan salamet di perjalanan mangga naon rupa anu kedah disaurkeun ku salira mandar ame kadangu ku sadayana yen sepuh urang salaria perantos aya di patempatan Raka Prabu nuhun Rama Guru hapunten bilih cologo kaula ngulayeuna teunana teu aya halanganana jeung kabeneran we barudak teh karbarali kalemburna sewang-sewang kulantaran beres roesna tahun ajaran langsung tahun anyar anu kahareupna oh kitu nya nuhun kumaha naraman sadayana ibaring pangesto aya naon atuh ieu teh kase meuni asa galaleumpeur meuni asa kurareuwas diangkir ku Narapati diondang ku raja disaur ku ratu mangga aya kabang baluh atawa naon anu sejat dikedalkeun anu aya patula patalina sareng ama Rama Guru nya saperkawis kaula teh ngahaja ngangkir linggih salira jalaran kaula teh sono nu luar biasa langki tepat tepung lawung tejonghok di tempat kapetoku gawe sewang-sewang di kerajaan sasat jadi ais pangampih jadi raja teh luar biasa seueur kagiatan pikeun ngeuyeuk dayeuh olah nagara mungguh cicing di tengah-tengah masyarakat mah kitu bakalna yakin jadi gunung pangauban sagara na pananggehan hamba-hamba rahaya ya kalayan aing ngeunaan ka sono mah sarua bae ama oge taya bentena kulan ngan meureun kauger kula-kula lampah jeung aktivitas sabab sidik ama ngotok ngowo di pilemburan hidup di kerajaan anu memang arang langka nya ngan parendene kitu anu jadi kabunga malah teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa margi kabunga ieu hate lain nume anu jadi anak kurung nangtung siang lempang wae tapi ku ayana anak sehat jag-jag tur waringkas sehat lahirna eta nu dipenta kudu jadi kolot sakum kolot di alam wayangan
Timalan Rama Guru kumaha capekna kumaha hesena kumaha ruwet jeung sajabana dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara tangtuna oge geus kaijir kudu jadi kolot kahraong memang leres tesirikna ti isuk jedur nepi ka sore jeder kaula teh uliling ka tepi miri anyar muneur kulana sasat kaula teh dipercaya cicing di tengah masyarakat goreng patut kaula salaku pamimpin ucang angge cicing dina kursi kapamimpinan bari jeung teu ningali rahayat anu sakitu lobana aya dina katunggal panginten dolim kaula lamun kitu carana Rama Guru hade eta pisan geuning jeung sakuduna kitu naon sababna margina Rama Guru sababna dina mangsa hidup dina mangsa kipatih dijadikeun ais pangampih di negeri diungkulan ku kitab turta disumpah dipersaksi ku sajumlah rahayat didinya mimitina diri kudu dibaktikeun ka negeri awak disebakeun ka nagara geus eueuh kapentingan pribadi nu diheulakeun tetep nu diheulakeun teh kapentingan umum kapentingan balarea eta lamun nepi ka geus jadi dipiheulakeun kapentingan pribadi ngandung harti eta jelema teh teu amanah teh kawengku sifat-sifat manusia munafik kantenan leres rek mere nyimbeuh sasireun sabeunjeureun bae kasih mangga Rama Guru keun bae pati mangga Rama Guru iringan naon rupa anu bade disaurkeun ku salira panjenengan tapi hampura bisi kalepasan bisi kalangkungan basa maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutusan cara sacarana da sidik bahasa urang lembur mah beda jeung urang kota benten sareng urang dayeuh pakulana ngan dina lebah dieu dipenta kawijaksanaan salaku raja bongan sanggup jadi raja setiap jadi raja boh caritaan anu ti sisi digigir anu ngeunah jeung teu ngeunah kudu ditarima malahan dibarengan ku kaweningan galih turta ulah jadi regedna hate ulah janten beli ulah timalan Rama Guru ditereuy bari jeung deudeu komo kaituna aya mangpaat pikeun balarea sabab dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ama anu sakieu disebutna legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalaman teh kulantaran gubrak kadunya da syariat oge geus mere ciri awak dihakan ku mangsa diri kaciwitan ku wanci wujud ditungtut ku waktu buuk hideung jadi bodas panon awas ayeuna kurang artina teh meureun leuwih ti heula tibaratan malah nu karasa jeung karandapan timimiti aranjeun duaan diajar pangabisa nalungtik pangarti kanu jadi kolot ngeunaan kadugalan da sidik hidup mateureuhna bangsa jin duaan ngeunaan kadugalan teh istuning manukna ilmu ti ama geus gunuk ti anjeun kabeh kacangking kulanya geus kape milik kabehanana
tapi anak dipikir beki dieu meureun kulantaran umur jeung pangalaman aya nu leuwih hade nyaeta ilmu nu leuwih tibatan dugal leuwih ti saepi angin saepi geni jeung sajabana nyaeta ilmu sae pikiran Yah, eta bulan. ilmu kuat dikadek ilmu kuat dibedil mual aya leuwih tibatan ilmu eueuh nu ngabedil eueuh anu ngadek Eta bulan. Main ulang. nyaeta ilmu silih asah silih asih silih asuh Silih pika. kaituna Iya. timbalan ilmu kasalamatan Ya. sabab urang cicing di alam dunia muarek lana muarek megar cara orai hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana Gede. dina mangsa mulang ka alam kalanggengan urang bakal narima patakonan anu eta patakonan teh nyaeta baris bawa urang ka jalan kaniga jeung jalan panyiksa nu disebut neraka Iya. Eta. ngan panyiksa jeung pangbibita neraka jeung sawarga nyaeta kumaha gumantung laku lampah urang di alam dunia Kumaha pagawean bulan. gumantung pagawean sabab moal aya sabab mun teu aya akibat Molares eta bulan. nya timbalan yen ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa tapi angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng tak dina lebah dieu taki-taki dikiwari kotek takti ayeuna bisi aya laku lampah anu ngahianat laku lampah anu ngadoreksakeun kasalarea sabab di henteu-henteu oge anjeun duaan teh jadi pamimpin nyutat kana riwayat sahabat Nabi dina mangsa dijadikeun pamimpin manehna teh nyebutna innalillahi musibah beda jeung ayeuna jadi pamimpin teh pesta pora Wah, hura-hura bulan. hura-hura jeung sajabana Lares. ngandung harti setiap hura-hura setiap pesta pora aya udang di balik batu nah jadi pamimpin teh paniatan teh demi rahayat atawa demi golongan Demi pribadi, Pak. lamun nepi ka demi golongan lamun nepi ka demi kulawarga lamun nepi ka demi partai anjeun geus sulaya tina carita ti dunya geus bakal ngaruksakeun balarea komo engke jaga di akhirat bakal sangsara pangsangsara sangsara Iya, lares atuh. timbalan rama guru nya dawu sok da teu jadi guna pangkat jadi raja beunghar ngeunah nyandang ngeunah nyanding di alam dunia tapi hirup jauh tina agama tapi hirup jauh tina amal anu hade nu kitu teh istijrod atawa nyungkun ti pangeran Iya, bulan. timbalan sok nu matak dina lebah dieu anjeun meungpeung keur boga kawasa eta kawasa teh sing jadi ladang ibadah Jadi amal bulan. sing jadi ladang nu mawa maslahat ka dirina beh dituna keur balarea Lares bulan. sabab lamun urang jadi jelema sing mere mangpaat ka jelema deui khairun nas anfa'uhum linnas Iya. Lares. lamun teu bisa ka jelema loba atuh saeutik jelema Iya. lamun teu bisa ka saeutik jelema urang mereng mangpaat atuh minimal ka saurang jelema Gede. lamun urang teu bisa mereng mangpaat ka sajelema atuh minimal urang ulah nepi ka
Ya. Kabung berat kulan. ngarugikeun ka batur. Timbalan sabab urang makhluk Duh. anu dimulyakeun ku pangeran dirasa pamilih jeung perasaanana tur tak bisa ngagunakeun dina jalan aturan mantena ameh naon meh teu ngalajur hawa nafsu Ya. Ngarah teu sakama. ameh teu sakama-kama Eta. da agama diturunkeun teh nyaeta ka manusia Duh. sate diciptakeun kajaba lintang ti keur ibadah Ya. Eta. aturanana nyaeta ti pangeran eta anu ngebeungkeut urang anu jadi kadali jeung lesna hate sangkan urang teu ngalajur hawa nafsu ame teu ngundang amarah sakama-kama sabab loba jelema anu kaluar tina jalur anjeunna nepi ka mak-mak mek-mek itu ieu tunggul di parut catang dirumpak Duh. Ya. komo bari ningang di pamimpin Duh. cilakana luar biasa naon sababna sabab lamun disoledat laku lampah tukang cendol las jeung keler anu pepeus rugi na pribadi tapi lamun disoledat laku lampah pemimpin ramat kamale mamaan kalau teu mais teu meulem rahayat nu jadi korban Duh. Eta kulan. leresnya timbalan tah nu manusakeun teh kitu Ya. Unggeran mah. da lamun kasato mah da moal ngartieun Moal apa lu? Kulan. jeung pantes we surup kapatutna Ya. jeung domba jeung sato mah saperti hana domba dina mangsa puak pauk kanu sampe dina maokna oge sasamet daun Duh. tapi manusia dina puak pauk kanu sampe daunna dialah tangkalna dirabut betina dicokot lamun di pageran dihancurkeun kapanggih ku bogana dipaehan timbalan maung disebut raja leuweung Duh. kadaharan maung sasamet daging can pernah aya kejadian maung apruk-aprukan kaunggah kampung neangan tahu bulat Can kabejang kulan. Can aya bejana. jadi kahakanan maung teh daging ya bandingkeun jeung manusia Ya. daging beuki bebetian osok bumbuahan komo dangdaunan diremus malah ratusna manusia kadang-kadang duit negara duit rahayat duit bansos duit aspal dihakan we hayu. Baru Ya. kita tamarakan kulan. Duh. Bener laras tah kade nu matak dina lebah dieu kahiji kaduana najan urang ilmu luhur jembar ku panalar ngan kade eta ilmu teh dibarengan nyaeta ku adab Eta langkung utami mah eta. sabab sagoreng-gorengna jelema anu boga ilmu luhur jembar panalar lamun adabna minus eta jelema teh pangbodo-bodona Ya. sabab saluhur ilmu teh nyaeta adab teu saeutik anu ilmuna luhur teu saeutik anu pangabisana loba bari pangkat gede kaituna nepi ka teu saeutik ngaremehkeun jelema leutik lapis teu saeutik anu boga kawasa boga rasa pangpinterna teu saeutik anu boga rasa pangkasawargana ngagoblok-goblok jelema leutik Duh, marukana atuh. oh adaban Duh. hirup boga rasa pangmulyana hirup boga rasa pangsucina padahal nu kitu teh nyaeta pang kotor-kotorna Ya. nah seueur nu kitu aya Aya. coba malah kan Anu bersih. teu saeutik anu kitu ai rigig santri ai legegna legeg pasantren maca Quran hadis teu leutik tapi hirup teu akur jeung batur tanu kitu teh hirup teu beda ti meri ai mandi unggal poe ai hanyir kabawa pae Ya. Eta. nya
timbalan Rama Guru nu matak di dieu sok rindik-rindik muli karti sing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga sing apa kana agama percaya dina lebah dinya ngeuyeuk dayeuh ngolah nagiman barengan jeung katakwaan sangka naon sangkan mulus banglus berkah salamet dina mangsa jaga ke mulang ka alam kalanggengan timbalan kitu geuning lanceuk maneh teh dau tere hajat geuning pantes atuh lamun teh mah hiji raja keur mah gagah jangkung dai jangkung nama jiga kades pada mulia teu benten kitu Kuwu Anum Kang Ade Supriyatna piraku rek eleh ku Kang Ade timbalan ci istri ti mendi wano jatimana naha urang pada mulia sanes urang saradan sanes gunung sembung sanes gembor sanes haniwung sanes cimacan sanes Rama Guru menyingsa sanes Sukamelang sanes Asari sanes urang Pagaden sanes kuninga gening daerah dieu Rama Guru heuda aya tulisanna di handap atuh da paing anu ya tutungkul paing ada manako atuh urang mana atuh salira teh ari urang luar negara leres bule bulena bule bodas bule hideung eta aya 2 rupi nya negara ya ngan kaula teh heurin kuletah kulantaran aldi pikahoyong ku kaula teh boga salaki seridu nanging parendene kitu kaula teh da teu bogoh ka salaki tapi kaula teh bogoh teh ka pamajikanana ku kituna kaula ngahajak ngangkilingi salira ka dieu margi salaki na teh murid salira keneh adi sapaguron kaula sapagaran disuwunkeun ku salira mah salaku guruna piraku manehna rek nolak lamun disuwunkeun ku salira Rama Guru saha ieu teh ngaranna si Arjuna penengahing Pandawa urang nagara Amarta anu jadi awewena pamajikanana di pikahoyong putra teh nyata pamajikanana Dewi Subadra da si Arjuna mah pamajikanana loba atuh suhuduh pantas teh ya nyai kaula mah kumaha raja bae jawaban nepi ka cari aman kitu beres dina awak aya nu galecok dina mangsa cumarita teh tara wani tara daek dibarengan ku bohong nyaeta hate tara daek linyok gitu anu salilana jujur pantes hiji jelema lamun teh rek menta pamajikan batur pantes teu cek hate siawi mah jadi nya henteu kunaha lain geuing kajongjon maneh teh patih jeung raja ibarat supir jeung kenek supir nunutan kenek bagianna naha make jeung ngajedog sih kalah hare-hare kula nyangakeun we salira lain nyangakeun mikir sia Rama Guru kunaon we oge jeung kunaon tah dina lebah dieu sia teh di lelebah kene sumarita teh nanaon
lir ibarat cai napel dina daun talus aipel ai gorolo Daya tapakna bulan. eueuh tapa nah teu pantes lamun kaula paboga pamajikan lain urusan eta tapi naon perkara hayang kawin mah ngarojong pisan Mal burung di tapi dina lebah hayang ka awewe anu boga salaki nahat pantes hiji raja kitu peta Yo. Hayang ka pamajikan batu. hah pikir Parsi Arjuna mah loba pamajikanana bari jeung pangkat adipati nu ngawasa hiji daerah beda jeung kaula raja anu ngawasa negara bari jeung kaula menta teh hiji rek dipake prameswari ku kaula Sugeni. nganung harti ku kaula eta awewe dimulyakeun lain eta cara Ya, lain kitu cara. mulyana hiji awewe teh lain disenangkeun kudu jadi salaki tapi mulyana hiji awewe teh bakal manying sawargana lamun taat kana salaki Bakti kesalahan. urusan eta awewe kekayaan masih kene gadis dinangna dinengne aya dina kasugihan aya dina kabeungharan dicokot hiji ku jajaka bari dibawa sangsara lamun teh eta awewe ridul kalayan bakti keur jadi salaki sawarga bakal pigantieuna tapi dinyeri Subadra diwayuh loba pamajikanana daekeun teh eta awewe Ridawaeun teh bulan. mana nepi ka ayeuna masih kene dikawin oge ridoeun Suka mana kitu. hah nah teu hayang pan loba gadis-gadis loba anu lengoh loba rek gadis rek randa Ulah nu rindu. hah Parawan lo bak. tapi naha lah tak kitu sing era ngeunaan pangkat anjeun teh raja anu sasat jadi figur pikeun balarea kudu jadi contoh jeung tuladeun keur salarea tapi laku lampah rek puak paok jeung ruk mutapenta anu jadi awewe anu boga salaki Geus ridu gitu. hah Ini. penta hiji nama guru sakali ya mah tuduhan kaula pasantren saliraku kalau bakal digedong hah Bakal direnovasi. bakal direnovasi kaula moal make jeung kabita kurus Bokroy bulan. ku kaula bakal dipasangkeun wifi Bakal dibere gratis bakal, jeung Netflix bakal dibere modem obat. aplikasi hejo mangga kalaka kitu sia teh Oh, ya. moal aing Mereka bokroy. moal make jeung kabita ku haliah dunya ye nyarekan kieu shot teh tempo dasarna nyaah lain ngahalang-halang kulantaran geuleuh tapi nyaah ieu mah Awahiku asih. awahi ku asih kanu jadi anak najan bari jeung lain anak sorangan oge tapi tetep anjeun teh sakaligus anak sorangan da dileleutik cicing dinu jadi kolot jeung kaula ayeuna anu jadi anak rek kitu peta laku lampah moal make jeung ngidinan ai kaula mah sakali ama itu geuning ka Bukit Tarik nanaonan sia teh na telebar ku pangkat na telebar ku kapangkatan diri anjeun para ratu mika yungyun para menak mika sarapot ngesno budak era dengan mika dede ku kadijayaan kawasan anjeun hiji mangsa bakal rug nyata kelantan awewe na telebar moal bisa itu geuning Yo. si eta Keukeun bulan. moal tong ngabawan diri serangan kasih Tomotoran bulan. ieu mah sakali gugu ieu kanyaah anu jadi kolot Nya. lain geuleuh balukarna sing manjang sing Si boga sakit. nganjang ka poe pageto yen anjeun teh bakal cilaka ku pamola sorangan Bakal kena ku. Bakal kena. labuh kula ti gubrak ku ahlak Nya. ye ingat pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka sakumna makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran jeung siksaan teh kumaha maneh Nya.
ieu teh picelakaan ieu teh Ramat kamale memangkot temais temelem anjeun rugi rahayat rugi negara korban naha anjeun teu mikir kenal badinya sedangkan Arjuna urang negara Amarta setiap negara Amarta anu aya patulah patalina jeung kakawasaan anjeun boga anjeun pribadi hukumna eta awewe Arjuna oge muarek narima lamun rek dibawa eta pamajikanna yakin anu dordar lain maneh jeung Arjuna tapi sahanapeun anjeun simpatisan aranjeun kabeh anu bakal jadi pasea nah teu nyari lamun nepi ka ngalibatkeun rahayat kabehanana dengar ti kana kahayang anak ha itu sia kalakah nyereng ka aing kalah molotot kulantu Pacara minta beas itu yang kirim ke aing. Kurang kumaha aing sembako ngaheulakeun kana kepasadan anjeun. Barang kirim ulang unggal bulan. Listrik dibayarkeun. Babu dibayar ku aing. Dipasih. Si eta. Nya. Nepi ka babalitungan ngeunaan sodako. Kaitang itu aman. Pribadi kaulah anak kulat cicing na korsi kerajaan nganu kaulah raja di negara hukuman anu bakal bisa nyempat ka diri kaulah hukuman anu rek nyarek sifat pribadi sampean kolot tapi sifatna negara anjeun warga kaulah rakyat kaulah nu nyieun aturan kaulah bener pati leres ya lingkaran setan sia Hidupku. Aing dielingan mah tuh. ngomong lami teh henteu sok sing tadi naik henteu ramo guru Asia aya kasieun banyak rek ngadenge moal kayang kaula ramo guru di dieu sia karimunan ku sifat pangkat warisan ya baseuh keneh kaula nyarita yen ilmu disalureun ilmu nyata adab geus leungit adab kanu jadi kolot pek urusan anjeun pek rek eta mawa pamajikan batur pek rek maling pek sabodo teh tapi laku lampadinya kaulah moal make jeung ilu piung tapi lamun nepi ka tutuyan nepi ka kitu di dieu neuk-neuk leuheur melah jantung ngagurak jagat sama dieu leungitkeun pencakaki antara guru jeung murid